Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Devi Raina Maharani ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat nu judulna Kean Santang. Kean Santang teh mangrupakeun putra Prabu Siliwangi nu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran, malah di Pulau Jawa oge teu aya nu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Dina hiji waktu, Kean Santang ngadeuheus ka Ramana. Nunjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten, tapi teu aya nu bisa nandingan Kean Santang. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum kerajaan. Menta bongbolongan sugan aya nu bisa nandingan kasaktena Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum ngabige teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug aya aki-aki nu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Aki-aki eta nuduhkeun aya jalma nu bisa nandingan Kean Santang. Tapi jauh pisan jalmana, ayana di negeri Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Aneh pisan, samemeh kitu aki-aki eta langsung ngaleungit duka ka mana. Di harita Kean Santang teu geunah cicing. Hayang garapat tepung jeung Bagenda Ali. Hayang gara tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Prabu Siliwangi rek nepungkeun Bagenda Ali ka negeri Mekkah. Sanepina di negeri Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki nu keur diuk dina tangkal korma. Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" "Saha ujang teh?" Pokna balik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa, rek nepungan Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." Kitu. Hayu atuh tuturkeun Aki," cek Aki teh. Kakara oge sabada lengkah, aki-aki eta ngomong, "Aeh, itek Aki tinggaleun, cik pangnyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui. Maksud rek pangnyokotkeun itek. Ari itek si Aki nancep dina tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui biki bedas. Angger bae teu kacabut. Aneh pisan, anu kacabut teh lain itek, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kean Santang geus ngoprot kesang, angger bae teu kacabut itekna. Keur kitu, aki-aki teh geus aya digigireun. "Saha saenyana Andika teh, Ki?" cek Kean Santang. "Nya kaula nu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. "Kaula taluk hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kean Santang. "Heuk, tapi Andika kudu ngucapkeun syahadat asup agama Islam." Di harita Kean Santang asup agama Islam. Terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekkah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap ilmu, Kean Santang pamitan hayang ngulang deui ka negerina Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian dibere pancen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibakalkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi teu keur saeun ngagem agama Islam.